panisan urang walanda jalan Braga molongpong ka kebon raja tempat panisan urang walanda jalan Braga molongpong ka kebon raja tempat panisan urang walanda. Hate gembira taya bandinganana kuring loba duit jeung kabogoh gelis pulang-pulang hareup moal lila deui arek dijadikeun pesta perkawinan mun taya halangan atawa alang marintang waktuna pukul 8 akad nikah dilangsungkeun moal seserahan jeung moarek dirian bisi garewa datang gagandengeun ieu hate gembira taya bandinganana kuring loba duit jeung kabogoh geulis pulang-pulang hareup moal lila deui arek dijadikeun pesta perkawinan mun taya halangan atawa alang malintang waktuna pukul 8 akad nikah dilangsungkeun moal seserahan jeung moarek dirian bisi garewa datang gagandengeun. Taya bandinganana kuring loba duit jeung kabogoh geulis pulang-pulang hareup moal lila deui arek dijadikeun pesta perkawinan mun taya halangan atawa alang marintang waktuna pukul 8 akad nikah dilangsungkeun moal seserahan jeung moarek dirian bisi garewa datang gagandengeun pulang-pulang hareup moal lila deui arek dijadikeun pesta perkawinan mun taya halangan atawa alang marintang waktuna pukul 8 akad nikah dilangsungkeun moal seserahan jeung moarek dirian bisi garewa datang gagandengeun.
Mang Ajit. Nah, sok hare-hare. Ari poe ayeuna teh saha nu digawe teh cing teguhan hiji-hiji. Poe ayeuna teh. Nya hiji. Mang Ajit. Kadua. Mang Unung. Katilu. Mang Iwan. Kaopat. Mang Yang. Eueuh geuningan seueur. Mang Ane. Suka kabawaan we. Oke, Mang Ane. Nya Di mana teh ya? ai sore mah dinangean. Ayo atuh. Ari mider kukurilingan bari nyora luput jengkia ngarah lempeng tuh kahanca numpak garu kuring suka-suka jam 8 nungang terang datang kuring ngariung jeung babaturan bari ngobrol uplek pisan keur ngemutan tina bidang pagawean hayu kurang magawe najang capek dibrasare guru lain mingguan tas pecatan kuring diburuhan hayu kurang magawe najang capek dibrasare guru ukure buan kernapkahan anak pamajikan gening kieu haliring munding maga tru jeung beluk eta kawina beasi memang ngeuti aki diguar kukuring ayeuna. Mang Ajit sakapun sakayang seri. Sing sumpah ada betul geus kuliatan. Cicik menurut Mang Ajit mending balik wayah kieu atau menung kumaha cing? Ning nunggu anu nganteran atuh. Anu nganteran itu nih. Paingan hararese da dirok. Ari mider kukurilingan bari nyora luput jengkia ngarah lempeng tuh kahanca numpak garu kuring suka-suka jam 8 nungang terang datang kuring ngariung jeung babaturan bari ngobrol uplek pisan keur ngemutan tina bidang pagawean hayu kurang magawe najang capek dibrasare guru lain mingguan tas pecatan kuring diburuhan hayu kurang magawe najang capek dibrasare guru ukure buan kernapkahan anak pamajikan gening kieu haliring munding maga tru jeung beluk eta kawina beasi memang ngeuti aki diguar kukuring ayeuna.
Gila langit dampit teu kurang pangambahan tina ngolah pertanian gebewara di pertanian pupuk jeung bibinihan walatra kentong padung dengan malaka mukti ye kelompok tani atos ngahiji mugi abadi para tani ulah kantung daki kaum buruh ulangan saukuripu nangela contoh pasawahanana prakarap kusarerea ngarah unggul nah hasilna Andir China bangun irigasina pragarap eta sawahna ngarah unggul nah hasilna dampit teu kurang pangambahan tina ngolah pertanian ye bewara di pertanian pupuk jeung bibinihan walatra kentong padung dengan malaka mukti ye kelompok tani atos ngahiji mugi abadi para tani kudu sugi mukti kaum buruh ulangan saukuripu nangela contoh pasawahanana prakara kusarerea ngarah unggul nah hasilna subur caina alus irigasina pragarap eta sawahna pasti unggul nah hasilna nangela contoh
pasawahanana prakarap kusarerea ngarah unggul hasilna subur caina alus irigasinya prakarap eta sawahna ngarah unggul hasilna. Disangka malah karek salina rupa pan ieu ngandung siloka diguar nembe ayeuna jalan ngembat ngais lamping pilemburan lemur dampit pangerehan tempat kuring diriungan tu cirina cukang tempat pamungkasan antara Bandung Sumedang cukang jadi watesan diwengku malaka dampit sinang antai ge nyaksian zaman katukan malaka panuhun atos walatra malaka memang siloka geus nyata panuhun atos walatra memang siloka ayeuna mah geus walatra. Disangka malah karek salina rupa pan ieu ngandung siloka diguar nembe ayeuna jalan ngembat ngais lamping pilemburan lemur dampit panglerehan tempat kuring ririungan tu cirina cukang tempat pamengkasan antara Bandung Sumedang cukang jadi watesan diwengku malaka dampit sinang antai ge nyaksian zaman katukan panuhun atos walatra malaka
memang siloka geus nyata panuhun atos walatra memang siloka ayeuna mah geus walatra tu cirina cukang tempat pamentasan antara Bandung Sumedang cukang nu jadi watesan di wengku Malaka Dampit sinang antai ge nyaksian zaman katukang panuhun atos walatra memang siloka geus nyata panuhun atos walatra memang siloka ayeuna mah geus walatra Gunung Garung teu digarap taringgul ku babatuan lamping kaler tebak gede lamping kidul pasir sodok Garung teu digarap taringgul ku babatuan Gunung Garung teu digarap taringgul ku babatuan batu samanea eta batu tempat poyan aki jangkung eta batu di puseur Gunung Cigepek kuringian ngantuang yorang jalan gembat nanjak kuring lereh tinu dakreh lepas saung rangkong rek ngajugjug eta gunung taringgul ku babatuan Gunung Garung teu digarap taringgul ku babatuan eta batu lain sabatu
samanea eta batu di gunung Panggedena eta batu di puseur gunung Cigepek eta batu lain sabatu batuna eta batu lain batu samanea eta batu di gunung Panggedena eta batu di puseur gunung Cigepek